Itrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi. Mantap urang mah bae alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayu, urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana. Nu sok daek ngaji mah rada deres, tapi nu jauh ti pengajian. Usum Natalan milu kuari Natalan, usum tahun baruan milu tahun baruan. Lamun ngan sakadar nu Natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang moal macet jalan. Nu ngabacetkeun jalan, anak-anak Ki Haji. Termasuk Ki Haji. Saja lagi milu tahun baruan. Milu gitu Natalan, Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan tapi ngan sakadar itu penyelewengan tabang ngejeburkeun urang. Ti ditu da Natal di mana tama ayana di zaman Paus tama. Perintah si Kangjeng Nabi Isa teh aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa ditita. Jeung teu aya tabati dituna Natalan kudu dikitu-kitu andai kata mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa, pasti tahlilan, pasti macam-macam Taurat atau Injil asli. Jeung Injil asli mah kuari mah eta manggeus tahrik kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet, Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang moal macet. Berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah ieulah kudu dipikirkeun ku urang. Nu geus bebeja ka kula kuari nu bebeja ka kula ieu anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu, anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat, nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ya, nungis lalengis pamajikanana, beneran lain lalagaan. Nggak kamana iya teh pasti untuk tahun baruan. Nggak dibokingnya gambarin ku Korea, ku bule. Ya Allah, aku lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina, anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak aya nu geus lila jeung rumah tangga nangan teu boga-boga anak. Lalu coba ieu kayak gerage beres tahun baru uncul deh. Periksa coba papalangkakan aku. Coba ngagedean tang teh coba. Masya Allah. Baheula urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota kuari maka urang. Ini kakara kos kiki ada kok tahun berikutnya sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa badu sarun beki goreng beki cilaka. Urang mah kuari geus karolot masih kena bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam tahareupeuna zaman anak jeung incu urang Masya Allah geus hararece lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Aki geus heset teu bisa nonton TV. Kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan kuari mah TV di bawa geus make 3G geus make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui. Wah geus sagala rupa canggih kuari mah geus kadugalan kagorengan di bawa terus setiap saat ka kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Moto ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isu pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke kumaha. Kiai geus balalangkur kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Ya sarua kiai jeung lain kiai, batur geridit nyana leuwih hebat geriditna, batur jeung proposalna hiji nyana mah 5. Berarti cinta dunia na luar besar.
ngelempeng-lempeng dengan nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk pageto pembangunan di perumahan luar biasa. Nu geus teh urang deuleu Sumarekon, deuleu BSD, deuleu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama, api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Quran ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah mau dilaksanakeun. Geus kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasina sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus bisa dipercaya ku urang, geus bisa dipercaya di bidang agama. Nah, geus mana aja pemerintah diancur-ancuran kok gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram mui make label halal kan. Geus sabaraha coba. Tapi kok bisa dilaksanakan di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan nu perkara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah tadinya nyana nyaritakeun haram padahal make barang-barang anu haram ieu teh geus lain lalagaan di urang. Geus kumaha juga kaharepna ieu itu carita teori iwati urang mentayang ka Gusti Allah. Gusti mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti, dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin. Gusti Maha Kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah daerah Kanjeng Nabi istimewa, zaman sahabat sangat istimewa, zaman tabiin istimewa, setelah tabiin geus mulai rapi. 500 tahun Hijriah bangkit dari zaman Raden Patah. Tidinya sekebel kurang bisa abad. Di hari sajan pernah bangkit dari datang ke kuari. 1400 kan bangkit dari. Kakarak inget kamari lamun nyawa sejarah kamari tinggal salengkah hendeng. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkah hendeng runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Ucap kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dati ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ke Amerika. Nah, kuari geus encan, kuari kudu rame na kuari teh. Urang teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir. Itu paham, nu paham teh ngan teu keur kikituan mah horeng dikirona mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mentek geus urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Ieu pikir lamun di jerona lain kenakalan agama maknya orok di berondong drat naon salahnya. Nah iya ibu-ibu di berondong drat naon salahnya. Naon kesalahan anak di Irak maknya atuh perang kos itu ded masyarakat kabeh. Itu agama lantaran boga sejarah. Moal kaluar ti 10 negara sejarah Islam dunia mual keluar di 10 begitu diamati teh. 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor ke-6 Yordan, nomor ke-7 Yaman, nomor ke-8 itu Palestina, ke-9 Israel, terakhir Mekah dan Madinah. 10 negara. Jangan coba jadi tafsir hanya 10 negara. Orang cerita Kanjeng Nabi Adam di situ, cerita Kanjeng Nabi Idris daerah ditu, cerita Kanjeng Nabi Nuh di situ, cerita Kanjeng Nabi Ibrahim di situ. Oh, sacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng aya lain nu kamari. Ana isin ngadenge nabi lahir di Cangkareng.
Masya Allah, Masya Allah. Ngarana teh ya Allah, sepantas biasa. Tuh gini. Ikut ke ember bisa anda ember. Orang Kanjeng Nabi Muhammad mengenang biasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat. Ember dia mengenang ember. Coba nueta. Ya Habibi ya tuginin. Ya beta ember. Sakitu nama Masya Allah. Nah, maka luar diri ini sejarah. Kurang menyeritakan Kanjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Kurang menyeritakan Kanjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Kurang menyeritakan Kanjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Kurang nyaritakan Kanjeng Nabi Yunus, Nenawi, Sarwa, Baghdad. Kuburan masih arayakeun, nu mantak ku hari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki, ka ditu ka Yordan. Encan kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar di negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kanjeng Nabi Nuh eta caas di mana, gunung Judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu kabeh turun. Urang mah kali zaman hari teh encan aya. Encan haji kupa encan aya. Encan aya pasir gadung encan aya. Anyar sama positif. Tetapi lamun urang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga, tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyalah pohara Indonesia teh pohara Islam no wah loba-loba. Cuman kuari mengukur kualitas Masya Allah. Yang tetap baik orang ngomong tayang jaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mapan teu maot. Sementara begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang darah. Menang sae eta mun lain menang Allah mah bisa. Buang bae garara, pentingnya zarah bae salat itu. Timbal pagede-gede oh masalah. Ya Allah ya Rabbi, leilah lalakon dakwahna Kanjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah ketika itu teu beres. Ini kegetis datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Itulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu menang, ieu teu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunat bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat, pemerintah orang mudah-mudahan diberi teger, diberi lurus jeung adil, para kiai nage mudah-mudahan diberi kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana sehingga orang kabehan ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala di barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.